Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian teh geningan Kidemang Gunung Halu anu kasep sakabupaten Bandung Baratnya anu manis anu kempot ceuk mah dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang para wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten kitu sabaraha dinten teu medar dongengnya abdi teh aya nu ngulem ceramah terus aya tamu pat katepar abdi teh nya. Panyelang oge nya bari ngantosan medarna nya dongeng Dewi Skartaji saninten emas sareng nu sanesna nya. Urang doakeun Kang Rompis da maklum pangintennya ti sasi siamnya ayeuna Sawal pentenya lebet gitu tangtosna sibuk luar biasa anjeunna konsultan teknik sipil tangtosna dina sela-sela damel teh kasibukanana ngarang dongeng bari jeung lillah ikhlas tanpa dibayar anjeunna namanya doakeun bilih nuju sibuk pisan atanapi teu damang sing disehatkeun sing dilancarkeun pada melanana sehingga neraskeun karya dongeng anu kurang di anti-antinya. Oke dina waktu ayeuna urang ngalajengkeun lalakon Rajapati bagian anu ka-10 karya Kang Cepi Setiawan atanapi Kang Ari Salse nya. Kumaha salajengna ieu lalakon Rajapati teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Ki Demang Gunung Halu. Tah channel YouTube simkuring aya 3 nya. Ki Demang Gunung Halu, dongeng Sunda Mang Ian sareng kisah tanah Sunda. Dina kisah tanah Sunda masih buntung jago tutugan. Dina dongeng Sunda Mang Ian yang biasa dihanca adanya Dewi Skartaji saninten emas sareng ayeuna teh pegat kapakan nya. Oge Ki Demang Gunung Halu. Namun satacana dilajeng ya kade ulah hilap di like di komen pala wargi sadayana mun teu komen buruk buruk diburut nya. Ulah di skip iklanna dari eta pemasukan teh pala warginya udah bager pokona manu teu skip iklanna didoakeun ku abdi sing kasep sing geulis oge bilih bade nyawer ka abdi hoga bima jauh tinung bapa jauh ka kota di sisi Lubung tadi gerek live mun teu boga kuota watir si abdi teh minta ka pamajikan tah ka dieu teh serek nyawer tanya. Supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Rajapati bagian anu ka-10 nya. Samunggun kena speaker aktif atanapi toa masjid. Mangah kaparayun sadayana. Wilujeng ngadangukeun rung subjudulna ayeuna nalangsanya bagian anu ka-10 teh urang lajengkeun hawa sumpek bangun minuhan jeroun dadawira basa kasadaran mimiti ngancikan deui leungeun jeung awakna katempo usik sirahna karasa berat lir dilimpudan ku pepedut anu kacida kandelna. Saterusna kawas anu nyurungkui hayangeun kaluar keur sajongjonan mah keukeuh teu usik teu malik ukur nangkarak bengkang we laju meres eusi sirahna mikir-mikir ngeunaan naon anu geus karandapan. Bau taneuh kaambenan cebisan kana irungna kitu deui bau akar lukut jeung dangdaunan anu geus buru
Brai benta poek, tapi lain poek na peuting cara ilaharna, tapi poek anu kakurung dina hiji rohangan, red kaluhur, aya celah di mana cahaya panon poe nyalusup ngaliwatan rurungkunan, kelemeng dahan datangkalan katempo oyag katebak angin, kuniang cengkat, ragamang kana dingding lombang, gep karasa base. Alah sia, gening kuring teh tigebrus kana liang anu lumayan jero. Gerentesna bari rutret kasabudeureun. Di luareun lombang tangkal kiara bangkotan ngajelegir, akarna nepikeun karonghok narolol di sisieun lombang. Keur sawatara waktu, Wira ngahuleng inget-inget naon pangna bisa aya di dinya. Jajantungna mimiti ratu. Gelek neureuy cidu, panuna ngawaskeun liang lombang anu aya di luhureunana, taneuh masih maruragan niba kana dasar lombang anu jadi titincakan. Ceuli dirancung-rancung, sugan ngadeng aya sora jalma anu ngalengkah, tiiseun, eueuh kalangkang-kalangkangna acan. Jigana ukur taneuh anu maruragan wungkul, gerentesna ngayakinkeun diri sorangan. Kuring kudu gancang naik sangkan bisa kaluar ti tempatan. Pokna deui bari tuluy ngalengkah ngadeuketan akar anu katembong, tuurna ngadareg-deg, awakna masih keneh karasa berat sanggeus kapiuhan teuing sabaraha lilana. Gap akar dicekel, leueur, kabulen ku taneuh jeung lukut, sukuna neangan tetecean, lalaunan awakna katarik naik. Awahing leungeun ngabedol akar jeung suku neken kana panecean, borusut taneuh panincakan teh kawas anu rempag, Wira ngembing beuki kuat, sajongjonan nyelang heula ngeureunnan narik ambekan, ngumpulkeun sesa tanaga anu aya. Gap deui kana akar anu leuwih luhur, sukuna ngageser milih deui titincakan. Tungtung namah najan bari jeung hese bele ke oge teu burung kaluar tina lombang. Red kasakurilingeun ngarasa melang aya nu nangeunnan, dina pikirna saha nu nyaho panggih jeung nu balik moro atawa nu ngalasulu. Sanggeus dirasa aman, laju indit muru ka sisi pileuweungan. Sajeroning lumampah, beuteungna kukurubukan tandaning lapar awahing geus mangpirang poe teu kaeusian. Boga pangalaman kungsi jadi pecinta alam basa kuliah dina widang survival, ku harita mah karasa pisan mangpaatna, teu kudu loba tatanya atawa ngarasa ham-ham, leungeunna meuti kandang daunan anu sakirana bisa ngaganjel peujit, riu ngagayem tespong karancang balas dihanca hileud, tapi najan kitu karasana teh nikmat pisan. Wira ngabatin, sing horeng bisa napangi jeung nikmat teh teu maluluku ngabarak jeung mahalna kadaharan, tapi beh nama kudu teu sapira geuningan. Sanggeus ngarasa cukup, laju ngoloyong deui, beuki deukeut ka sisi leuweung, Wira beuki rerengkogan. Panuna teu boleh rancingeus nitenan kaayaan, laju ngoreleng, lengkahna beuki laun milih jalan anu rembet kurungkun. Berebet muru kebon jagong anu luhurna leuwih ti satangtung, gorobas, motong kompas, sabot keur kitu. Wira ngadadak ngarenjak basa ngadenge sora aki juhri anu keur tunggulahan. Bagong euy, aduh, anas teu mawa anjingnya, eta gira gebahkeun wandi, bulak balik dogan eta sina ingkah di kebun. Pokna ngagero ka incuna. Malebah mana bah? Temal si Wandi bari naik kana tangkal ngarah bisa nempo gorobasna. Aduh atuh nuhun, Ki Getes. Kamu kemana wae, aku teh kangen kasep kau. Penuh pesona dan daya tarik Ki Getes mah.
Atuh nuhun, atuh nuhun. Weh katingali nu rada gede mah we. Beda jeung nu leutik ja. Duh tingali geus gede deui wae urang bunga. Ya, Mang Yus, cemei. Dulu klasik atuh nuhun. Atuh nuhun ge kita. Lebah mana, Bah? Temal si Wandi bari naik kana tangkal ngarabisa nempo gorobasna. Eta kepelbah kaler genjang gerak gebahkeun. Cek Aki Juhri gogorowokan ti jero saung rangon. Wira ngagorobas beki gancang nu akhirna bisa keluar ti kebon jagong. Gajleng luncat kana Gajleng luncat kana ceger anu leuwih handap, laju dodongkoan sangkan teu katingalieun kuno keur tunggu. Mana tuh, Bah? Geningan teu katempo eta. Cek si Wandi, Geus eueuh jigana mah euy. Matak ari tunggu di leuweung teh bawa anjing geura. Pan meme ka leuweung ge di teangan tapi teu kapanggih. Ih, canjang atuh engke mah. Nya poho duh. Geus atuh, Bah, tah bagona oge geus eueuh ieu. panon poe lingsir ngulon basa Wira nuluykeun deui lampahna, leok muruka susukan, laju nuturkeun ngamalirna cai anu brasna katungtung lembur. Ret ka palebah tonggo, katempo aya saung leutik anu geus tara diurus, hateupna karancang, usukna geus patulik sak meh marurag. Tapi dingdingna mah kaitung buni kene. Tolo badai pamikir, Wira haget murung ngadeukeutan. Keur saheulaanan mah kuring kapaksa kudu reureuh di dieu heula. Dina diteruskeun oge, kaitung bahaya. Mal burung pangi jeung warga lembur. Pokna ngagerendeng. Brek sila panuna nitenan kayaan di jero saung. Kalotor pisan abong geus lila meureunnan teu kaurus. Jukut mimiti jarangkung minuhan urut palataran, runtah ti mimiti dangdaunan kerese karung butut ambalayah dina palupu. Sanajan ieu saung kayanana siga kieu, tapi justru bakal aman keur panyumputan. Sigana geus lila teu diteang kuno bogana. Teu sirikna ieu saung ti karirugrugna wungkul. Pokna deui bari mersihan palupuh rek dipake gogoleran. Sajongjonan Wira ngahuleng, bet ngadadak buruh breh nalika paguneman jeung Nini Ismaya. Mana kitu oge kuring teh bisa diparengkeun nganjang ka beda alam. Naon anu geus karandapan, jadi pangalaman anu hamo bisa leungit kitu wae. Asa nyaan pisan, sok sanajan ukur lelembutan. Teu beda we jeung ngimpi, ngeunaan omongan si Nini. Kuring kudu ngestukeun pisan. Sanggeus dipikir-pikir mah, memang bener oge. Ret ka kebon anu aya di hareupeunana, di antara pepelakan anu geus teu kaurus bet ngadadak nempo aya tomat anu geus beureum bari jeung ukur hiji-hijina. Serengeh atoheun pisan, sahenteuna bisa dipake ngaganjel beuteung. Memeh asup deui ka saung, serog ngadeuketan tangkal sampe, gep dicekel laju dirabut, beutina ukur saeutik bari jeung laleutik, tapi teu burung matak ngondang ka bunga. Sora adan magrib kadenge bangun anu patemalan ti unggal masigit, nandakeun wanci geus burit. Reup teu lila ti harita bumi alam teh beuki rieuk moekan. Wira nangtung di hareupeun saung, tatan-tatan nuluykeun paniatan geus sanepungan Mang Darman dina kayaan peuting. Memeh ninggalkeun saung, nyelang heula rutret nempo ka sabudeureun jeung ka palebah hilireun susukan. Gejlig ngalengkah dibarengan ku kawaspadaan. Beuki lila beuki deukeut ka pilemburan, reg Wira ngarandeg, luak lieu. Panuna rancing geus pisan inggis manggihan jalma lian. Koloyong maju deui bari lengkahna rerencepan. Anjog ka pilemburan, katempo ti kaanggangan aya duaan anu keur leumpang bari ngobrol muru kapal bah manehna pisan.
Wira rungah ringeuh niangan panyumputan, dikencak katuhunana kotakan sawah bari jeung kakara di pelakan, barang ret kapalebah ngamalirna susukan, katempo aya gorong-gorong anu teu jauh di hareupeunana. Teu talangke deui, bus asup kana liangna, laju ngadedempes ngadaguan liwatna anu duaan. Sora nu paguneman bari leumpang teh beuki eces kadenge alatan beuki deukeut. Naon wae cenah anu dipaling ti mah Mang Nanang teh Jun? Ceuk si Karna dina salalengkahna. Ari bijana mah TV jeung kongkorong cenah, mangkaning TV-na teh karek meuli 2 poe. Walon si Juned, cucu ngapisan bangsa teh nya. Ari eta kongkorongna sabaraha gram cenah? Ari cuk pamajikanna mah meh 4 gram, tapi dah tamahana atuh dah hubungan sorangan geus puguh rek init-initan. Kadon ditundun di imah geura, lain mah dibawa. Abong nu apes teh meureun nanya Jun. Tapi pan lain manehna wae nu apes teh, dalah urang oge jadi kabawa apes. Kabawa apes kumaha ieu teh? Emangna dititah rereongan pikeun ngagantian? Si Karna malik mencerong. Lain kitu, pan ieu buktina, urang jadi kudu ngaronda. Ih, ari ngaronda mah lain apes atuh Jun. Apan salah sahiji kewajiban salah keluarga. Nya oge geus lila tara ngaronda tapi kuring mah satuju pisan dijalankeun deui. Apesna mah puting ieu teh satadina mah rek taun jeung pamajikan teh ngan basa nempo grup WA RT 8 ngaran uing ka papancenan puting ayeuna pisan. Gagal we cucus teh. Gel sia, kawas nu teu boga kasempetan sejen wae nya. Pan bisa meureun sanggeus balik ngaronda oge. Moal pati rame, komo jikan mah pan bari nunutan kete. Si beungeut heula tuh lah, meh berag gerah. Sora seuri si Karna kadenge beuki ngajauhan. Wira mimiti kaluar tina panyumputanana, karek oge kalacat ka jalan, berewek bajuna anu geus saroe teh kalah nambahan dumeh ngait kana beusi leutik anu nolol urut pangecoran. Sanggeus ngarasa aman, laju mentas jalan murulahan anu dipelakan Kai Albasia. Di antara rajegna, Wira dodongkuan ngaliwatan kebonan, serog kapalebah bates lahan, manehna ngarengkog, lep dongko, katempo deui aya nu keur leumpang rurusuhan. Tina tangtunganna mah jalma anu dipikawanohna, si Iwan anu borangan leumpang ngagedig bari jeung haben rutret. Niat nama rek muru kagarduh nepungan warga lian anu sarua kabagian ronda dina peuting eta. Ku teu kabeneran samemeh si Iwan ngadeuketan, Wira ujug-ujug ngarasa aya nu ngagilisir kana sukuna, barang ditingali ana breh teh orai ulang meh sagede leungeun jabaning panjang. Korejat, Wira ngagurinjal reuwaseun pisan laju lumpat mentas jalan teu nolihna naon. Bareng jeung kitu, si Iwan oge ngarenjag, reuwas kabina-bina nempo cirim anu lumpat mentas jalan. Joring! Pokna ngagorowok tarik pisan, awak si Iwan ngadeg-deg binarung panon anu molotot. Brek si deku bari tuluy nungkupan beungeut. Ngadenge anu ngagorowok, sajumlah warga anu keur aya di gardu teh ngadadak daratang, sanggeus anjog. Kasampak si Iwan dina kayaan ngeprek. Wan, ari maneh kunaon? Mang Imid tumanya bari ngagebi-gebikeun awakna. Pok si Otong oge milu nanya. Nempo jurig maneh teh nya? Di mana eta teh? Eta didinya tah muntas jalan kakalirkeun. Temal si Iwan bari tutunjuk. Alah, tetampuan maneh we meureunan. Cek si Otong teu percayaeun. Sidik pisan sia, awakna janggung bari jeung bajuna oge rarabetan. Sakur anu aya ngadadak silih teuteup jeung pada baturna, kawuh rasa sieun anu mimiti ngeuntepan. Kumaha euy, urang teh ngan wae kitu. Sanu nyaho si Iwan teh kasamaran tinggal. Hitung-hitung ngabuktikeun we ieu mah. Cek si Otong bari tuluy ngabagi pangreret. Celengkeung Mang Imid nembalan. Hayulah,
nya oge we ngarasa sieun, tapi ari lobaan kieu mah piraku teuing. Tah gitu mang, urang sakalian nguji kapanasaran saha nu nyaho nu katempo ku si Iwan teh lain jurig tapi bangsat nu rek maling deui. Kumaha nu sejenna satuju? Ceuk si Otong malik nanya. Sajongjonan pada ngabetem tapi teu lila Kang Usen kedal omongan. Taya salahna oge lamun ku urang dipuguhkeun. Bener ceuk si Otong, saha nu nyaho eta teh bangsat. Kabeneran tugas urang salaku rona dina peuting ieu, geus sakuduna mere jaminan keamanan pikeun warga. Mang Imi dahaget mairan kalayan mereka cindekan. Pokona mah sakabeh nu aya kudu daek mastikeun jeung mualuruhna sakalian. Ulah aya nu teu milu heuh. Hayu tuang teangan. Kuring yakin eta mah pasti jelema. Antuk nama taya nu baha, najan bari kokompodan oge teu burung arindit mariksa kaayaan. Wira lumpat beki tarik sanggeus ngadenge sora si Iwan anu nyebutkeun jurig, gajleung ngaluncatan pager anu aya di pipir imah Biijah, berebet lumpat deui, tapi hanya kalpisan sukuna tebet najong baskom para gimarab entog, golombrang sorana tarik awahing nemrag kana tihang besi pamoean. Ngadenge sora anu ngagolombrang, Biijah teu ieu loba pikiran deui, ngarasa yakin imahna keur jadi inceran anu rek maling. Bangsat, bangsat, gancang tewak, ieu di pipir ya. Pokna gegerewekan bari jeung tarik pisan. Berebet deui Wira lumpat ngajauhan imah Biijah bari jeung reuwas deui ngadua kalian. Anu ngarona pating rarandeg, pok si Otong miheulaan nyarita. Nya cek kuing oge, hayu udag euy, yakin eta mah sora Biijah. Kituna teh bari lumpat miheulaan, anu sejena teu talangke pating berebet oge, komo sanggeus yakin anu keur diteangan teh kapanggih laratan jabaning lain jurig bungkeulekan. Wira lumpat muru ka sisi sawah, saterusna kebat ka pelebah wetan ngajugjug imah Mang Darman, lumayan jauh, tapi Wira ngamanpaatkeun sesa tanaga nu aya nepikeun ka teungeureunana lumpatna. Imah Mang Darman teh kabeneran mencil tinu sejen, ayana ditungtung lembur nyang hareupan legana pasawahan. Wira anu geus leuleus maksakeun asup ka teras, leumpangna geus kakaleongan kawuh renghap nu meh pegat sapisan. Barang anjog gebut ngalabuhkeun maneh, ngalungsar di hareupeun panto. Pok nyarita ku sora anu geus peuyeul awahing cape ka bina-bina. Mang Darman. Tulungan abdi Mang. Gebeg atuh Mang Darman anu keur nyang hareupan laptop teh reuwaseun, lian ti ngadenge anu ngagubrag di hareupeun imahna katamah-tamah aya sora gegerwan ka dirina. Kuniang nangtung gap kana pedang anu dijadikeun hiasan tembok di tengah rohangan. Gep perahna dicekel kalayan anteb, serepet dipesat tina sarangkana. Mang Darman ngalengkah lalaunan bari ngabarkeun pedang. Ceulina rancung ngadedengekeun kayaan di hareupeun imahna. Panuna gular giler rancing geus pisan, abong guru karate di sakolahan. Mang, tulungan abdi Mang. Eta sora teh kapireng deui, Mang Darman nyalingker ka satukangeun hordeng, laju lalaunan nyingkabkeun saeutik. Barang bre gebeg nempo jirim anu keur ngalungsar di hareupeun panto imahna. Sajongjonan ngawaskeun hayang bener-bener sidik samemeh ngalakukeun tindakan. Jurig nu keur kacapangan teh ya kitu atawa bener-bener jelema eta teh. Tapi sahanya teu katempo beungeutna deh. Jaba eta bajuna rarabetan kitu. Keur anu katilu kalina Wira sasamat deui. Mang. Cenah Saha? temal Mang Darman. Abdi Wira Mang. Tobat teuing Wira. Ceuk Mang Darman bari ngagolerkeun pedangna, saterusna haget muru ka lawang panto. Kulutrak panto dibuka. Wira, duh ari sugan teh saha? Hampura amang.
pokna deui bari tuluy ngabeyeng Wira teu ieuh nyarita sirahna lungleng bari jeung asa berat panonna ranyai awakna lungse kabina-bina tapi renghapna mah geus teu katarang ngahanju deui. Wira dibawa ke tengah imah laju digolerkeun dina kasur karpet anu geus biasa digelar para gila langkarakan bari lalajo TV. Koloyong Mang Darman muru ka dapur nyieun teh manis. Teu lila geus balik deui bari mawa gelas, song dibikeun, leguk eusina diuyup ku Wira nepikeun ka beakna. Hatur nuhun pisan, Mang. Karunya teuing nepikeun ka kieu na maneh teh jang. Kela sakedeung, amang rek nyokot salin ieu teh. Pokna bari nguniang. Teu kedah, Mang. Abdi ka dieu teh bade nyuhunkeun panyalindungan. Daya deui anu dipercanten iwalti salira amang. Tulungan abdi, Mang. Ceuk Wira nyuuh di hareupeun Mang Darman. Ih, geus sakuduna ari tulung tinulungan mah jang. Jeung deui keur amang mah teu kudu dipentas sagala. Satungtung kadada kaduga mah moal burung ditulungan. Hatur nuhun pisan, Mang. Duh, geuning nasib abdi ti kieu. Ceuk Wira bari rambisak. Geus anggur mah tarimakeun. Ieu teh kaulas ti pangeran. Sing sabarnya jang. Uhun, Mang. Ditampi cocobi ti sanes berat oge. Abdi anu teu tuah teu dosa bet katempuhan ku maot nasi jenat. Dugi ka janten buruhna anu nyorang leuleungan. Ayeuna mah mending bebersih heula ka itu. Tuluy dahar da geus sadia dina meja. Engke lamun geus rine kakara tuluykeun deui caritana nya. Nuhun pisan, Mang. Mung kumaha pami aya nu ka dieu milarian abdi. Tadi basa ka dieu teh sakumaha susulumputan oge teu burung kapena ku nu ngaronna. Hadena ka bujang lumpat. Dedeh teuing. Aya anu wawuheun teu kira-kirana. Sapertosna mah teh aya nu terangeun. Da kalah digorowkeun jurig abdi teh. Pantes ari kitu nama. Nimbang kana papakean meureunan. Tong boro batur. Dala amang sorangan oge awala mah sarua. Sugan teh jurig. Unu pina mah kitu. Itu balas ti kararait waktos leuleungan ieu teh. Jadi waktos ngalangkung ka pipir bumi Nabi Ijah. Abdi teh bet disangki bangsat deui. Karunya teuing. Ceuk Mang Darman bari mencerong. Kumaha pami aya nu ka dieu, Mang? Margi ayeuna teh nu ngarona nuju milarian wireh disangkina aya bangsat. Engkeun eta mah urusan amang. Nu penting mah geramani jeung dareula we ka itu. Can ge nguniang Wira teh ti hareupeun imah kadenge aya nu pupuntenan, sorana eces lain ukur saurang. Wira ngarenjag, ret ka Mang Darman nutup pinupang harepan sangkan dirina meunang panyalindungan. Pok Mang Darman ngaharewos, kancang nyumput di kamar. Kituna teh bari nuduhkeun kamar anu tukang. Wira ngoleset bareng jeung Mang Darman anu nguniang. Punten, Mang Darman aya di bumi. Mangga, tembalna bari tuluy ngoloyong, brai panto dibuka, breh si Otong jeung dua baturna. Aya naon tong? Meni asa raruas kieu. Ih, nu mawi ieu teh Mang, ieu teh nuju ngudag bangsat. Astagfirullah, aya bangsat ku tandenya. Ka mana ngumpatna teh? Duka teras ka mana da kalaresan da can kapena kieu teh. Ieu mah mu ngawartosan we supados langkung giatna, ulah ti berat teuing kulem. Duh, hampuranya lain tah hayang mantuan maluru ieu teh. Kabeneran aya tugas nu kudu direngsekeun, jabaning di mah teh keur nyorangan. Eta pan barudak jeung inungna teh pan can balik ti lanceukna anu keur boga gawe. Paingan atuh ti euseun Mang. Hapunten tos ngabagal bade teras we ieu teh. Ya kitu teh hampura pisannya, lain tah hayang mantuan ieu teh. Ih, kalem we atuh Mang. Atuh ieu mah keur meuli kopi, atuh lumayan we atuh. Ceuk Mang Darman bari ngeupelan. Amang mah atuh pamiki mah janten raos ka abdina. Dasar maneh mah tong. Ceuk Mang Darman bari nyerenge.
Nu ngarona laju tingkoloyong ninggalkeun buruan sanggeus ngucapkeun nuhun pedah dibekelan. Pemirsa sadayana waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui kanggo ieu lalakon Rajapatinya bagian anu ka-10. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda dihanjuang siang urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyepot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.